kabayang ibu lamun Allah nyetakeun alam dunia ieu berang wungkul tadi ganti ku peuting, maka temperatur udara akan naik di atas 1000 derajat Celcius. Berubahlah wajah dunia ini menjadi lautan api hangus terbakar dunia dan isinya. Sabalikna ibu bapak lamun alam dunia ku Allah diciptakan peuting wungkul tadi ganti ku berang, maka temperatur udara akan turun di bawah 1000 derajat Celcius. Berubahlah wajah dunia ini menjadi lautan salju ditutup ku lautan es. Bekulah darah jantung manusia takkan berdenyut lagi, pohon-pohonan takkan tumbuh, matilah seluruh makhluk yang bernyawa. Untuk menjaga musibah semacam ini, Allah ngadamal hukum azwaja, sepasang-sepasang, dengan satu firman-Nya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Pacaran naon ketos nikah, pacaran mah amih indah, karunya bisi terluka putus cinta 5 tahun bobogohan dikawin ku batur. Aduh tuh ya geus balik urang sapeudeung ngaosna ina teh aya ibadah nu rongkah malam Jumaah. Aslina cenah teruskeun ka Pak Kiai ngaulaan salaki malam Jumaah eta teh pahalana akur jeung ngabunuh Yahudi 80. Amin. Itu amin. Bismillahirrahmanirrahim. Atau siap ibu kamana daramang daradu artos ente junda moal dibere ieu cik angkat tribelna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh, duka pare ngalana dibarasehan, duka tarunuh, duka narungtut sarare nu ngajawab salam soratna rada eueuhan. Daun awi daun gedang ngalana dipartikan manawi keur harudang cobi ngajawab salam soratna rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meuli korma di kardusan daun salam jeung opak ieu jalma loba pisan hanjakal nu ngajawab salamna kurang kompak. Melak jati sisi leuweung diceboran make cai bisi tadi keur malaweung ajaran sakali deui. Siap? Bade ngawaler? Bade tarik? Bade kompak? Cak siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bapak-bapak yang di depan saya ini mati atau hidup? Da, puguh mate nyora saya tahu. Kalau alohok we ningali nu geulis. Bapak, ari bapak teh hirup henteu. Bingung atuh da disebut hirup darehe. Disebut cengcelengan maknya nyekel HP. Urang ditaros heula ibu-ibu araya. Repeh tong nyora, bapak aya. Saeutik nu nyora. Rajeun nyora ge keung sarajin. Bapak aya. Mata kunaon kutan tadi abdi teh ngariung jeung ibu-ibu sabab lamun ngariung jeung lalaki sok hese. Itu ibu-ibu masarajan di tukang bari angang ibu aya giliran bapak aya. Itulah kelebihan awe hidup awewe. Matak nu ngaos oge ayeuna seseueurna awewe nu garaneng dina pangaosan
awewe nusok rariweuh ku pakaian, nusok manyun lamun salaki teu boga duit, nusok epes meer babari leweh, nusok babari kabitaan ku tiung batur, nusok tuang toong kana pengesi imah batur, nusok nganyuk tara bebeja ka salaki. Matak dina neraka ge lolobana. Alhamdulillah. Awewe aredan kana neraka alhamdulillah. Naudzubillahi min. Semoga ibu-ibu orang dia sinjara di ahli surga. Insya Allah ibu-ibu di dieu mah sarolehah sadayana. Da kaciri darek ditariung sakalian keur pangajian mah. Nah, da apal balik ti dieu mah tiung teh di alung. Harud. Ararat. Bayung. Tuh. Ibu, mun awewe ditiung wae saya awon. Awon, piraku keur dikeramas dititiung. Didoakeun ibu-ibu bapak-bapak nu ngawaler salam singka surga. Rana aya di dieu aya Rana duda nu diukna nyang hunyar aya nu nyeri tuur paingan diukna nyang hunyar eta teh cangkeul sok sudon ka batur. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallu ala nabi Muhammad. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah. Naon tuang toong. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa nadaba ilaihi wa arama sifa wa wa'ada alaihi wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Angkat teh tribalna mang sound system. Eta tukang salon teh. Sugan teh nu teu dikopiah teh saha? Teh tukang salon. Watirnya ceuk. Digawe panglilana bayaran pangmurahna mata kirupna ge susah tepi ka ayeuna batur-batur di dieu bararungah ieu mah susah kunaon tukang salon susah teu kabeuli kopiah-kopiah acan. Asyhadu an batur eta mah beda kaciri menangi nyawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi ana khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Karepeh jam. Wa qala aidan wa id ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum walain kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah sadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama semuanya bacakan dulu kalimah thayyibah
La ilaha, kirang kompak, la ilaha. Semangat ibu ngajina tong ngalamun, ngajina tong ngahulang, ngajina tong balangah. Keur ngaji mah kudu loba sedekah. Yuk bacakeun kalimah thayyibah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kayak heula ditepakan atuh cari cing wae nya. Oh iya mah grup ijo tomat ikatan jomblo-jomblo terhormat. So eta ku tepakan eta we unggul eta ku terbangankeun nu ieu nama. Amin teu riweuh teuing. Yuk sadayana santri teh di pesantren. Teman tuh tinggal di Cekarasep santri mah. Mata budak ibu kawinkeun ka santri. Ari gaduh minantu santri mah barokah sia ce. Asli mitoha korek di rukiah ku santri mah teh. Yuk sadayana la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha. Sok neng santri tanu tengah nu kosong lebetan. Sambil ngantos santriah caralik kondisi aman, semuanya bacakan kalimah thayyibah. Syahadat kuat makrifat semakin akurat dengan tanamkan kalimah la ilaha illallah. Ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, subhanallah, la ilaha Allahu akbar, wala haula. Bantuan pokoknya mengambil hil aliyil adib, subhanallah, wala ilah. Semuanya bertasbih malam Jumat, malam yang penuh barokah. Ila billah adim, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, wala haula. Cigarukun bertasbih, wak manis bertasbih, adim, subhanallah. Keluarkan sorana ibu. Allahu akbar, wala haula illa billahil aliyyil azim. Sekali walhamdulillah. Ajib. Allahu akbar. Angkatkan tangan nu katuhun, goyangkan tangan, subhanallah. Kaluhurkeun acungkeun. Mun teu dikaluhurkeun berarti bau kelenanya. Wala haula illa billahil aliyyil azim, subhanallah. Ma kaluhurkeun sing jadi saksi pandangan ibu jeung bapak. Ieu nu bakal ngobrol ke ka Gusti Allah. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim
Asyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Iladim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Abang di tengah raricup itu. Abdi matara biasa ceramah di pelongku aki-aki. Miti wanci nu mustari kersaning Rabbul Izzati nu nyarengan ka urang sadaya dina ieu wengi. Bapak Haji Adel kalih Ibu Yaya sakula wargi dina ieu wengi ngayakeun peringatan tasakur binikmah ka Gusti nu Maha Suci wireh nu janten putrina parantos nikah dina dinten tadi. Nu hadirna dina ieu wengi jalmi rupi-rupi jumlahna leuwih ti hiji aya aki-aki jeung nini. Sok bantuan nyora Ibi. Aya aki-aki jeung nini. Aki-aki nini eta teh pemain inti dina ngaji. Dina ieu wengi nu hadir ngaji seueur para pamuda sareng para pemudi utami nu sok nyaangan ku ilmu agami. Alhamdulillah di payunan urang sadaya hadir para ulama sareng para kiai. Bapak hajat ka abdi mere cai ge meni 2 rupi. Aya susu, aya le mineral ngan hanjakal teu aya cai ko. Yakin ibu jeung bapak kadang wargi nu hadir dina ieu wengi angkat ti bumi sami tujuanana maksad bade tolabul il ngabandungan ceramah ti hiji istri mugi-mugi sing payus mungguh Gusti di dunia urang jadi jalmi anu sajati mugi-mugi di akhirat sadayana urang manis jaradi ahli sawargi ya robbal aduh malah bae saya namina hah Mang Karyo Mang saha Mang Kana oh Mang Kana oh ngaranna Kana Kana naon bingah nu taya hinggana dina wengi ayeuna urang sadaya tiasa kempelerium caralik di bawah tenda nu sakieu megahna nu maksad bade ngabdikeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ku jalan pangaosan nu dipolah ku Pak Haji Adel ti anggalna bingah nu taya hinggana kamu sahibul hajat sakula warga sabab dina wengi ayeuna mustamina kompak luar biasa jumlahna ge leuwih ti 2 di antara anu hadirna ibu-ibu jeung bapak para pamudi sareng para pemuda utamina para kiai sareng para ulama santri-santriah oge aya ngan yakin dina peuting ayeuna nu hadir pasti aya duda jeung ran tokoh masyarakat terkemuka rahayat aparat desa alhamdulillah regreg dina waktos ayeuna hadir sadayana maksadna sarua angkat ti bumina sejak ngabdikeun diri ka Gustina muga-muga sing payus munggu Allah taala di dunia urang jara di jalema anu bagja bari tarakwa muga-muga sadayana anu hadir dina peuting ayeuna sing jara di ahli surga kurang kompak amina tadi lain ayeuna ya robbal sholawat berkah keselamatan mugi salamina dicurang limpahkeun ka junjuran urang sadayana Nabi panungtungan Nabi akhir zaman nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargi na ka para sahabatna tabiin tabiatna dugi ka urang sadaya nu jantan umatna utamina ka pewarisna sadayana para ulama para kiai pewaris para nabi muga-muga doakeun ku sadaya kadang wargi nu hadir dina ieu wengi ieu para kiai sing sarehat paranjang yuswana ari ngaminan ajengan doana ibu amin teh kudu tari kudu semangat da ibu teh butuh teh ku kiai sing kompak ece butuh ku ajengan mak butuh ku ulama nabi teh tos teu aya nu diwariskeun ku nabi teh kiai ulama al ulama warasatul anbiya lain mangkana makana butuh keneh ku ulama daripada ku mangkana sok ayeuna kiai ngantunkeun ti payun mangkana moal bisaeun jadi kiai tapi lamun mangkana ayeuna maot ti heula kiai bisaeun siga mangkana
maka namun bisa nawar maka Gusti Allah Subhanahu wa taala nu mau teh mending teh mangkana we heula. Mudah-mudahan mangkana ditampi iman Islamna. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sekali deui aminan, mudah-mudahan para kiai para ulama ku Allah diparanjangkeun yuswana. Engke saya para ulama saha nu bade neraskeun tah ieu para santri calon kiai neng santriah calon ustadah. Jangan ibu menghinakan santri, bapak jangan menghinakan menyepelekan santri ya, karena santri adalah subadul yaum rizalul ghad. Santri nu keur ngaji di pondok di pesantren ayeuna entong mangaraza ayeuna hina, entong nyeri hate mun dilecehkeun dipoyok ku batur. Naon cenah santri babudug. Keun bae neng budug oge, keun bae budug oge, da umi oge bisa kieu teh ladang. Ladang masantren, ceu. Deulem eta. Ladang budug cenah. Cenah aredan we dieu mah. Mohon sami pak kiai oge. Jadi kiai teh ladang masantren lain ladang budug geus teh. Ngan di pasantren kiai ayeuna nu jadi kiai abdi bisa kieu ieu teh ngalaman budug heula. Itu matak neng hoyong jadi santri hoyong jadi ustadah hoyong jadi kiai di pasantren pasti ngalaman budug. Sarua tepikeun ayeuna ge santri mah di Tasikmalaya di Pangandaran di dieu oge sama santri teh barud. Da ustadna ge bunga ustadna mah. Naon ai ka ustad nyebut budug. Iya, sudah tuh areling. Kau usah nyebut-nyebut. Atuh aja teh ulah sok setil kudu kitu. Kan bae budug-budug ge barorok kecak. Saya di mana budug barokah? Mun barokah ge moal diubaran. Geus lamun aya jerawatan ibu keur kaligata keur ararateul da barokah tong diubaran antep. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya ingat ibu siapapun orangnya nu hadir di dia ngaji ayeuna, orang manis, orang desa Cigaruk, nu cinta ka ulama sarua jeung cinta ka Kangjeng Nabi, nu cinta ka Nabi urang teh sami jeung cinta ka Allah, cinta ka Allah dahola zanah jaminan surga. Tong baralaga nu baleung hareup teh sing balalager atuh ka kieu teh meres atuh udah sakali beulikeun BHS nu 1 juta. Ieu mah kiai teh keur mah gawe cicing ngawuruk budak ibu teh boga perhatian ka kiai sarung teh urut tinu maot deui kiai teh. Atuh dipake ngaimaman berjamaah teh ngajungjurigan. Tuh aja mata kieu lemur abdi mah ayeuna seueur kiai jujur. Tapi bae dong ku kemang sia. Ka kiai nyebut juri. Ya ka ustad nyebut budug. Gara-gara budug barokah eta teh. Aduh. Ya punten Bapak abdi mah ya Pak RT teh. Kuwuna aya ku. Hah? Hadir Pak Ku. Oh iya. Pak Ku punten rada diurus warga ieu. Untung sina aredan kieu. Abdi mah sieun ya balik teh jadi ka bawah virus. Ibu-ibu aredan abdi sieun balik ka bawah GR. Jaksil ieu budak ieu ye. Aku nu di juru nyebut gelo. Oh sia. Rasakeun nyebut gelo mah kudu dicek. Cekelan. Kita nu cekek bae. Cekelan cenah anjing. Eta teh udah pakai kacamata. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Eca. Gitu keur ngaji mah hahaha. Mata keur ngaji mah ibu kurang teh api-api bahagia. Itu udah apa di imah mah ibu teh loba masalah. Keur ngaji mah tong ningalikeun loba masalah, tong ngahuleng, tong ngalaweung harus tenang. Sanajan di imah loba hulang-hulang. Mungkin jika mah hutang diri ibu gaduh hutang tuh. Yang lebih dia aja baroga hutang. Sok semangat ngaji ta. Awas ke balik ngaji nu boga hutang mah pasti aya nunanya, eca.
Sallu ala Nabi Muhammad. Yang saya hormati Master of Ceremony MC. Karasan MC nage Pak Ustad. Pak Ustadnya namanya teh. Pak Ustad Munir. Dipayun kantos kata si ke ditu kararompok. Nah, Pak Ustad Munir itu Ustad tinggal itu tampilan Ustad gini atuh. Pak Kiai tinggali tampilan HD beda jeung tampilan RT. Aya Pak RT. Betul lah ada. RT mah teu jauh tina ngaran atuh RT ripuh teu puguh. Komo RW ripuh wae. Giliran Ustad usaha tara anak deres. Hidup Ustad. Motor neng sing yang jadi ustad. Sing hayang jadi ustad. Itu tah itu garaya tampilan mah apa teh jeron teranya mararate gara-gara we da. Murid yang hormat kersana para alim ulama, para ajengan nu tarata kabur di ajeng-ajeng dina riungan, para kiai nu tarapat kiai jeung batur salemah cai, wabilosus kasepuhan pimpinan pondok pesantren nu aya di lingkungan, para santri yang alhamdulillah sadayana hadir dina waktos ayeuna barokah. Ibu-ibu nu tarawadu, bapak-bapak nu saratia, bapak RT nu tara era tatalete, bapak RW nu sok rancage daek nyontohan gawe, bapak kepala desa nu estu gede jasa tur hade dina bahasa. Ternyata bapak kuwu di sini masih muda luar biasa. Mohon jika nama umur lagi sabaraha meureunnya. Sabaraha tahun Pak Kuwu Yuswa? 35, abdi 47 tuh beda nage 12 tahun. Masya Allah. Tapi dah umur mah duka tuh apa? Sanajan Pak Kuwu masih 35 tahun. Siapa tahu Pak Kuwu nu ti payun maut. Itu abdi nu paneuri. Atawa sabalikna abdi nu ti pengker Pak Kuwu nu ti heula. Murang kali nangis nenan teteh nenan. Sok dak moal aya ka isi ieu demi anak mah buria lol nyot. Sok nenan cok. Itu dak sok repehna budak mah ku susu. Mata lamun salaki euceut taradek salat berjamaah ka masjid tah. Eta teh ku euceut teh sing sering dibere sumanget euceut susu. Geus eta kunaon ngacabrak. Masalah kita ongko kita sholat berjamaah tapi kalau diberi susu atau orang kalah genyal di imah cicinjang nah setelah cicing kita urusan 17 tahun gak gigir cicing Bapak Kuwu sadayana bapak-bapak nusaratia ibu-ibu nutarawadu Bapak Haji nutuh ibadah ka Allah anu pinuji hadirin jamaah rahimakumullah ngawas entong lami ibu tos dalahar teh acan eta geuning tos aya keresek naon eta pesenek ti Pak Haji tos di dalahar kalau geus erep cenah kita tadi teh meureun bareng dahar we grup ieu mah berarti urang manis mah ngajina teh teu hese nu penting daek hadir daek imit jeung dahar deui. Kalau ibu yang diuruskan dahareun abdi ngaji mualila yuk orang sepakat singkat padat melekat tong poho balik mawa ilmu anu manfaat. Saibul hajat saibul walimah Bapak Haji Adel kali Ibu Haji Yayah tak iya aki-aki mangkana nutita tadi tengicep-ngicep melongkeun abdi dina pena aya kacang polong meuli cincin timang ali ieu mangkana meuni teu eureun melong ningali abdi mirip Nikita yes yuk aja sholatullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin sekali deui sholatullah ala toha semuanya malam Jumat malam yang penuh dengan barokah sholawat di malam Jumat semuanya
Mohon diaminan ku sadayana. Pak Haji Adel sareng Ibu Haji Ayah. Tong waka amin dan can doana ge. Ieu mah kakarek nyebut ngaranna Ibi. Pak Haji Adel sareng Bu Haji Ayah. Mugi-mugi ditambih barokah. Sabada putri nanikah. Amin atuh. Ibadah nak langkung istiqomah. Kanggo panganten aminan. Putra mugi solehkeun. Rumah tangga na harmoniskeun. Rizkina mugi jembarkeun. Milikna mugi agengkeun. Yuk sholatullah salam ala Toha Rasulillah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bantuan tungtungna saja. Keur ngaji mah kudu jempe. Bantuan pekna. Tong kalah olohok ece. Entong bari ngoprek wae. Komo kalah ngadon tibra. Awas dirawu kelong. Usubah. Lanjut. Salawe mah 20. Piring pisin diragaji. Awewe zaman ayeuna. Mau diteruskan karunya bisa yang rumah sakit kasih niran. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallallahu ala Nabi Muhammad. Bu, Ibu, sok balikan deui atuh lah. Salawe mah 20. Mobil sedan warnana hejo. Awewe zaman ayeuna. Ngan bisa dan teu bisa. Piring pisin diragad. Colenak di kalapa. Abdi isin ku para. Jol anak eueuh bapak. Naudzubillah men. Tari kolot teu bojong kaso. Ka pasar mawa rancatan. Awas abah. Beki kolot ulah beki ngaco. Emung salat. Awas mangkana. Mumpung mangkana hirup keneh ayeuna. Geus maot memangkana teh moal bisa balik di alam dunia. Matak ibadah ti ayeuna. Hirup mah tong sok balag. Gak. Mangkana salat ka masjid berjamaah. Osok mangkana salat ka masjid. Sakapeung osok sakapeung. Tara jika mumpung hirup mangkana ka masjid. Da boro-boro nu hirup kudu ka masjid anu maot oge anger geuning mangkana akhirna sok dibawa ka makam. Mana digolerkeun nu maot di masjid. Akhirna mah bawa ka makam. Aya di dieu masjid aya? Cik punten urang dieu ceuk nu sok ka masjid berjamaah nu kolot atawa nu ngora? Kompak-kompak pemuda atau aki-aki? Itu. Awas mangkana. Hirup di alam dunia mah silakan mau bagaimanapun ece nikmati kemerdekaan bebas. Nu penting orang sing bisa ngajaga 17 rakaat lain Agustus. Grup eta edan batur salat kieu ngahormat meureun. Jurungkeun ku ece salaki sina ka mas. Mumpung cag. Mumpung se tong boro-boro keur cager salaki ka masjid sanajan gering jurungkeun salaki sing daekeun init ka dokter gering mah. Maapai jalan bantuan awas. Mangkana nyora. Tong kalah molohok itu daerah. Yuk mangkana nyora. Maapai jalan satapak ngajugjug kahiji masjid. Ih kapan rek sholat. Manya
edan nyarora tong kepala edan hirup masal orang edan ku Allah cek Allah ibadah cek Allah sholat cek Allah ngaji yuk ngajug-jug ka hiji masjid teu karasa capena sabab aya pemaksudan rek naon ibu ka masjid maksudna hujan angin dar-dar gelap ukur payung nungiuhan najan poek bari leueur teu paduli kajeun teuing nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju naon tempat nu dituju teh rek ngalakon kewajiban nu teu meunang ditinggalkeun naon kewajiban nu teu meunang ditinggalkeun salat nu 5 waktuna berjamaah migawena 7 likur darajatna ganjaran tinu kawasa teu areling urur cenah bari teu ngalungkeun 1000 acan daku ge kalah udud lain ngalungan cicing bakutong di pareuman lain derek udud rada tong boro-boroku paki aja nu gigireun paku osok udud mah matak punten paji saibul hajat kiai teh pasihan rokok ngan ari ka kiai mah ulah sok sembarangan mere rokok da kiai masuk boga dalilna itu kiai mah hadis aja teh inna min sa'adati rajul sebagian kebahagiaan laki-laki adalah ida calakal kursi di mana calik dina kursi maka pasorol kopi al aswada sor kopi hidung wal ududa jeung udud li anak ududahu saestuna ududna kiai tah sing emut bapak hajat la jaroma lain udud jarum wala bakoa jeung lain udud bako naon ududna kiai walakinnal magnuma ngarokona teh magnum kunaon lain bako jeung jarum li annahuma yarisani udud bako jeung jarum mah matak ngawaris al batuka kana batu wa atlal halki jeung kana ateul ti korot teh hadis doi teh jang tuliskeun lumayan piduiteun bisi sukan jadi tukang ceramah sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad kadang mangkana ka masjid kudu mangkana ulah ari ka sawah ka kebon suku dilengkahkeun jauh mampu ari ka masjid bapak suku bari deukeut dilengkahkeun ngadak-ngadak lumpuh aya nu kitu sombong ka Allah ari manggul semen ku sorangan kaduga sasak ari ka masjid teu kudu barang panggul ngan ukur ngangkatkeun leungeun 2 lohor 4 asar 4 maghrib 3 isya 4 subuh 2 Allahu Akbar di masjid loba keneh jelema nu teu kaduga leres teu Bu teu leres ieu salah nu kitu teh becek mangkana teh cenah hujan atuh karik mawa naon lamun leueur nyana kitu lamun poek makel batre lamun hujan make payung maksakeun init ka masjid kurang kompak sekali deui maksakeun init ka masjid alus henteu Bu lamun salaki ibu hujan di payung ka masjid henteu teu meunang tuna we di luar payungna mah salah kita mau kalah sholat kieu we meureun kabayang mangkana kieu we sorangan irakana mimiti gelona batur sholat ieu ke payung di tengah masjid tuna sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad wasah ibu yang berbahagia pengantin ya pengantin aya kana teu bisi kerodok-kodok kan dina ranyang Neng Lisa ah nengon mana dina ieu teu oh Neng Liza sareng cek Deden Mulyana Liza Vini Pratiwi SPD Deden Mulyana SH abdi bade protes ieu ka Pak Ustad Umar sudah Umar tadi oh Munir tuh ada abdi salah mau menikah melotot eta hampura ceki abi mari ceramah candahar teh sok balelo jamaah ali tas ngaji teh sok capek lamun teu dibahan teh serariweuh we ngan alhamdulillah di sini disediakan air minum Li Mineral merekna aslina ieu mah air putih air yang amat sangat murah punten Pak Haji
ieu teh Bu Haji aya abdi teh nuju kaserang penyakit teh teh penyakit tunuh teu kuat we da nya ieu teh da oko beuntak tapi da anger rasa tunuh mah teu leungit tah biasana da mangna teh ku luwak white kopi biasana mah punten Pak Haji ngawartosan tah mas geus nyuhunkeun sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad Neng Liza SPD kali Cep Deden Mulyana SH tadi Pak Ustad ke abdi kunaon teu manggil Aah Nurul Muhibah SH pedal abdi teh gaduh titel SH seueur huis kudu nama kitu kita pami manggil teh Aah Nurul Muhibah SAG sarjana alam gaib tapi dah mangkana doakeun nya suka da mangkana diijabah doana abdi teh hoyong jadi presiden Bu abdi janji bukan mah karunya ningali mangkana awak leutik kopeah belel mesti lah mangkana abdi jadi presiden mah tenang mangkana janji dah mangkana marek jadi-jadikeun menteri agama jurusan pertahlilan Ibu aya di lemur ieu sok aya sholawatan sok aya tahlilan mun aya nu marawat sok tarahlil nya ulah nu marawat mah Kang nu tahlil mah nu hariru berarti aliran sesat nu bae dieu nu marawat tarahlil aya nu hirup arudun Neng Liza sareng Cep Deden urang doakeun ibu rumah tanggina selalu bahagia sakinah mawadah warahmah runtut raut sau Yunan kacai jadi baraseuh tujuan nikah tos tong balangah lanjut ya wios begikeun ka subuh ajib soak urang dieu mah diajak ngaji tapi kan ka subuh ge wios tah berarti warga Paku mah ieu teh ibu-ibuna ahli ngabohong mah tujuan nikah yuk ibu urang dina Al-Qur'an wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan ya ari mah asa keung dina panggung dece tara biasa disuguhan jukut Pak Haji di panggung asa di kanang mei kemana ngejemput gelo turun kemana aja jung atuh rek keluar masih dipegat juring sebagian tanda wahdaniyatna Allah wa min ayatihi min di dia min litabid sebagian tanda wahdaniyatna Allah ibu Allah teh parantos nyiptakeun ka urang sadaya azwaja sapasang sapa bantuan sapasang sapa luhur sapasang jeung handapna kaler sapasang jeung kidul bantuan wetan sapasang jeung beurang sapasang jeung awewe sapasang jeung kabayang ibu lamun Allah nyetakeun alam dunia ieu beurang wungkul teu diganti ku peuting maka temperatur udara akan naik di atas 1000 derajat Celcius berubahlah wajah dunia ini menjadi lautan api hangus terbakar dunia dan isinya sabalikna ibu bapak lamun alam dunia ku Allah diciptakeun peuting wungkul teu diganti ku beurang maka temperatur udara akan turun di bawah 1000 derajat Celcius berubahlah wajah dunia ini menjadi lautan salju ditutup ku lautan es bekulah darah jantung manusia takkan berdenyut lagi pohon-pohonan takkan tumbuh matilah seluruh makhluk yang bernyawa untuk menjaga musibah semacam ini Allah ngadamal hukum azwaja sepasang-sepasang dengan satu firman-Nya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab tuh geuning arapal albabna mah ngan azwaja di desa pasang mah adalah Neng Liza sareng Cep Deden suami istri naon sababna Neng min anfusikum jadi atuh Neng Santriah grup Ijo Lumut ikatan jomblo lucu dan imut Neng pun sekarang sudah ada jodohna terus disediakan ku Allah makanya jangan didulukan pacaran naon
ketos nikah pacaran mah amih indah karunya bisi terluka putus cinta 5 tahun bobogohan dikawin ku batur aduh tuh tak ada masalawatan we neng azwaja sapasang suami istri neng Lisa sareng Cep Deden ibu jeung bapak jeung pamajikan supaya naon litas kunu ilaiha supaya menemukan sing kompak ibu araya ibu rumah tangga sekarang sudah lama bukan pengantin baru lagi punten ibu geus lila ibu nikah ayeuna ngalaman jeung salaki pas ya oh sering osok pabaeud-baeud osok parera omong osok jeung salaki jambedut teu puguh judul itu resiko rumah tangga neng Liza sekalipun ayeuna pasti pengantin lagi merasakan bahagia rek teu bahagia kumaha tak geuning ece da kopi datang hatur nuhun Pak Haji Adel mani pengertian tunuh leungit datos aya kopi ngan ieu tuur leuleus tuur mah tara hade ku kopi biasana leuleus tuur mah cageurna teh ku krating deng ece keneda nu hajatna ge ece atuh beunghar atuh ece sodakoh krating deng mah moal matak erep boro-boro ku krating deng ece ayeuna boga duit 2000 tong majarkeun ayeuna duit bakal nyeeutikan di bikeun mah ece disodakohkeun mah bakal ngaleuwihan bakal ngalobaan gitu tong waka amin da merena ge encan insya matak nu boga dunia teh ulah sok baralaga ieu mah dunia teh sabaraha ini ngaji menikah bangga boga kongkorong panjang mengesan ke diamaikeun keluar baju ini ngaji pada loba batur api-api gagaro ararateu pada we boga geulang amer sok aya nu kitu ingat wahai ibu-ibu nu boga geulang nu boga kongkorong isuk mamaot geulang teh teu dibawa ibu teh di alam narjah teh kalah jeung ceurikan geulang sabab geulangna ku salaki dipake kawin deui tuh mumpung aya kiai nu keur nyeun pasantren ecek bikeun urang teh Pak Kiai ngiring sodako geulang rek dijual daripada bisi maot isuk usak laki dipake kawin deui deuri do abdi masa lagi kawin mas kawin geulang urang jamaah we udah kawin teh malah dusok nyamper senama sih pertemanan yang menyakitkan sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad terbayang sudah bu atuh lamun urang keur bahagia rumah tangga betah kecida boga pakaian weuteuk dahar seubeuh imah weuteuk pageuh pamajikan carang reuneuh kolor teu weleh baseuh da unggal peuting ngeureuyeuh sabalikna ibu geuning rumah tangga dengan ukur sangsara jeung cilaka komo ningali mangkana henteu capek jantung kusut awak begang panon celong pikiran sulit dientrep ku kabingung diprovokasi ku khawatir pikiran sumpeg sirah balideg irung ngepeg ceuli budeg lengkah gejet awak geyebet mata rusep anak geringan kabeh nu gede TBC nu cikal amanel nu leutik cacingan nu bungsu bisul nu awewe conge akan resiko kehidupan di alam dunia mata para kiai para ulama sering berkata dina pangosan rutinan ibu jeung bapak dunia teh lain tempat bahagia dunia teh lain tempat senang dunia mah tempat capek tempat riuh mata mangkana nitip kuatlah iman kuatlah bapak akidah sabab urang teh sok loba godaan loba cobaan sanajan irit ka pangajian yakin bapak di perjalanan sok papangi jeung ranjau kehidupan lain rana najik jika rana meni pade nu jadi rana aya di dia rana ajib semangat untuk Pakowo warga Pakowo di dia loba rana cek Pakowo kajen teuing rana ge nu penting ngeureuyeuh ibadah naon saja budak-budak apa rana ngeunah boges nasaan eta budak mun meunah ge laku pugu mata jadi rana ge bau ece teh da Pak Ustad ge sami di jieuna mah tinu barokah ece eta ka Ustad ngece di jieun tinu bau lain asli punten Pak Bu ieu mah warga teh kedah
di Arin Push. Ini jadi karya tuh Citi. Ibu. Lanjut. Sok, kade. Tong malaweung geuceu. Siap 5 menit deui. Atkeun bae euceu urang sok protes. Abdi mah darek sakedeung rek li lagi da anger we. Teu rugi. Tuh, dangke ku Pak Haji Adel abdi mah balik bakal dibarokahan euceu. Ulah sok nyanyahoanan nya cicing. Bayar ieu dibahanan. Kan eta mah urusan Haji Adel euceu teh. Menemukan bahagia rumah tangga itu kemauan kita. Ngan tapi kunaon sok loba kendala, ongko keur bahagia tapi pasea. Ada boro-boro ibu jeung bapak abdi ganu keur berbicara jeung salah kita minang pasea. Kamari ge pernah ta ceramah ti Kuningan ucuk datang ka imah teh salah kita lain nanya kalau begedud. Cemetut, jamotrot ditanya teu hade, ditawaran itu ini geus teu. Teu nyambung. Hoyong kopi teu. Kunaon atuh bae doe hoyong nenen teu hayang. Ye ari mah tawarkeun atuh. Ieu demi suami makan bae naon ge tawarkeun. Komo ayeuna malam Jumaah barokah tah sia ceu. Ieu agra baralik urang sakedeung ngaosna ayeuna teh aya ibadah nu rongkah malam Jumaah. Aslina ceu teruskeun ka Pak Kiai ngaulaan salaki malam Jumaah eta teh pahalana akur jeung ngabunuh Yahudi 80. Amin. Itu amin. Itu udah geus amin ceu. Daripada ngaconeangan Yahudi ka Israel. Mending kene uang malam Jumaah paehan salaki. Pada geus amin ieu. Cek sing ngarti atuh. Ieu mah salaki loba duit ka karek ditawaran. Cek salaki cek pamajikan teh, "Bapak arek cenah mengpeung beurang." Aduh, datas mah molikeun geulang. Dibere goyangna ge mah digoyang gayung. Gelang mah dijual deui mah eueuh, goyangna teh tinggal gayungna we wungkul. Suami teh ladenan kaula. Kan komo ayeuna malam Jumaah. Balik ngaji eueuh hareupeun salaki teh tah nitip ayeuna mah sing daek ngadang danang diri. Jadi ngadang kakri wah. Ngadang danang diri, ngadang nukeun obrolan salaki lain ngadang kak. Manya aya budak tuluy kieu eueuh teh. Salaki ge sioneun. Mengali pamajikan ujung-ujung kieu. Baru cek salaki nanti itu ya bakal kaki hidung. Wah, ieu mah karo salaki ieu. Dungkuk dangkak kadang pun mangkana ngadangkak. Ibu, sok malam Jumaah salaki babatukan teh sing arti eta teh yang ngebunuh Yahudi. Ieu mah salaki balik di masjid berjamaah jam 8. Pamajikan teh kala amek kering bapak sia. Ulah kalaki tuh sampeurkeun. Aya naon bapak dedehe moe ka dieu. Aya naon ka dieu malam Jumaah urang maehan Yahudi. Di mana Yahudina? Tadina jero calana mama. Yahudina nyumput. Jam 8 geus menang 80 maehan Yahudi. Jam 11 sakina nyaring. Biasa lagi nyaring masuk jam 4 jam 11 teh geus nyaring deui. Bapak kunaon raya kieu nyaring keheul ka Yahudi paehan deui yuk. Jam 12 maehan menang 80 jam 1 jam 2 jam 3 teu eureun tiap jam maehan Yahudi. Dijumlahkeun teh menang 8.000. Ari salat subuh kaberangan. Atuh kanyahoan ku hayam cek hayam teh betot. Terojol teh entok cek entok teh raos. Barokah semalamnya. Hei mari maca sholawat ayeuna malam Jumaah teh. Mepene salaki maca sholawat. Ibu 80 kali dihampura dosa 80 tahunan. Ngaulaan salakina sarua jeung ngabunuh Yahudi 80. Wah berlipat-lipat tuh ceun. Itu. Ngan akang kahade mun hayang dikitu-kitu ku pamajikan jadi suami teh kudu mikir. Ari ku pamajikan hayang dimanja ari usaha tara. Ada pamajikan teh kudu napakahan ieu mah pamajikan eueuh nganaon kalah amok-amokan teu sadar manehanana teu usaha kalah nguseup we ungap we. Aya nu kitu di dieu. Teu nguseup gapleh. Antap nu sok garapleh nguseup mah tereh malodar ieu ceuk. Eda nu gapleh mah tara bener acut ceuk na riungan teh plak modal. Plak modal.
bari mepene salah kita 1000 teh. Ya Nabi salam alaika. Bari musapan bujurna. Oh sok itu tara. Boro-boro abdi getara. Bagaimanapun, ada istri solehah mah berani menyenangkan hati suami. Sok kami tambah semangat ayeuna usahana di siang hari ku ibu teh bari dipepene. Aduh ngaleungit teh. Wayahna macul deui, macul deui. Enggak salakina tukang macul. Wayahna ngojek deui, ngojek deui. Wayahna dagang deui, dagang deui. Wayahna kewajiban sapopoe pikeun bapak rumah tangga. Isuk-isuk macul pabeberang dagang tengah poe ngojek. Berarti neng pilih calon suami teh anu nu tanggung jawab, sing kompak, nu gede perhati. Yang paling utama ingat ibu, pilih salah kita nu gede kan kanyaan. Tuh itu tuh boleh dong komik sih. Benar ya warga Paku mau nu eling hiji deh. Guys isu mau bawa ke rumah sakit alin pus apa kamu? Gede kanyaan. Oh. Ke rumah gerak ya udah harapan arena. Dapat di panggung lo baju jukutan. Aduh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Tujuan nikah teh Neng Liza cek mulyana supaya ngan wajar neng lamun engke satu saat akan aya pasea di ayeuna oge neng teh sing aya kesiapan da eta teh resiko pasti pasea mah bakal da sok aya masalah ngan nitip Pak lamun aya masalah dalam rumah tangga pamajikan amak ulah sok sarwana ieu mah aya tuh panuju ka pamajikan amak-amakan nitip awas satu kali istri bapak terluka nyeri hati ku salakina doraka keur jadi salakina bidadari di surga ikut menangis karena istri bapak menangis. Tepuk tangan untuk AWW. Oh, antap para tersangka maju. Sama rukumah ada peran wanita itu luar biasa. Makanya Nabi Muhammad pada wafat nitipkan An-Nisa, nitip AWW, nitipkan lalaki. Peringatan di negara Indonesia aya Hari Kartini, oh Hari Kartono, komo Hari Kana, oh. Peringatan Dharma Kana teu aya. Dharma pria teu aya. Surga hadisna al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Tidak diceritakan di dalam Taurat Injil Zabur Al-Qur'an. Surga di atas kepala bapak. Surga di atas kepala kana teu aya. Jeung ka dieu deui wae. Makana nitip tanggung jawab suami untuk kumaha kewajiban salaki senangkeun pamajikan bahagiakeun ulah sok digawekeun Pak. Setuju teu Bu? Apapun resiko Bapak awas tanggung jawab Pak. Pekerjaan wanita dari mulai masak, gegerok, ngepel, nyanguk, ngasuh budak, ngurus budak itu bukan istri yang mengerjakan tapi kewajiban suami. Ibu mah senang. Isu ke cicing tong digararawe tong ngararejo antep bagian salaki. Kewajiban Neng Lisa, kewajiban ibu ke suami satu tumut turut taat cek salaki nyangu cek salaki masak ngan lamun akang pamajikan nyangu tuluy kejona teu asak-asak akang ulah sok nendang ieu mau ditajong jeung majikongna sok gawe naon kita tadi atuh kejo teh teu asak-asak tingali Pak rariweuh pamajikan teh nya jeung ngurus budak nya bari nyusuh akang kudu surti bantuan bojo bapak. Ya mah sayur keasinan dising-seringan ku lehokna. Atuh pamajikan teh ceurit ngagonggoik. Rek bingung ka mana atuh da kudu kabur. Inung bapana geus teu aya. Akhirna mah di juru dapur we cuy. Tazam-tazam kata-katamu. Awas geus kitu pamajikan bapak dosa sia. Seram-seram perbuatanmu. Tak tahan mata dan telinga menerima kenyataan. Kalau pro oke. Ayo teh. Cok. Gaduh praosan tuh. Bisa we henteu.
keprok tuh dah ngalungan eueuh da boro-boro oce Pak Haji Adel ge teuing ka mana sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad tong boro-boro bapak ku sentak senghor tong boro-boro ayeuna ku siksa ku tamparan tangan abdi ge ceuk ku kadar ayeuna rada disentak meusan ku salaki teh sok nyeri hate pernah tas teh kuningan ceramah salak ujug-ujug jam motor di mana cenah bedul ditawaran nenek embung tawaran kopi tuh hayang atau kunaon cete ate atuh bawa dua jawab cenah tas di mana balik menit jam 3 ka karik balik har kapan tos ngaos da kuningan teh tebi waduh teu percaya ka salaki teh ngebong jujur maknya balik ngaji dina mobil eueuh berkat eta abdi mah ceuk da lain masalah abdi teh panitia nu nyieun masalah teh biasa salaki cenah teh kuningan masuk aya peuyeum nu diemeran ya eueuh ceuk mata punten Pak Haji Adel punten kayak balik di dia tongnya di pasien jeung salaki ada abdi mah daripada kudu pasien jeung salaki mending ribut ya jeung Haji Adel tapi tidak usah jadi pikiran cek dak keun da Haji Adel ge jalmi eling ieu itu eling teh Pak Haji Adel tak kitu Pak Haji surga mah teh Pak Haji teh eling ngan abdi mah ke heula eling henteu na Pak Haji Adel kumaha engke mere gede jeung leutikna eta we Pak Haji Adel mun mere gede berarti eling sing tarik atuh berarti eling mun mere leutik berarti henteu tegede astagfirullahaladzim ieu mah bener masyarakat teh sagala dipitnah abdi disebut gelo kiai disebut juri ustad disebut buduk eta nu hajat Pak Haji Adel disebut teu eling ieu warga nu aredan pisan teh ibu neng ayeuna nuju bahagia pasti karena apa karena saur Al-Qur'an wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah bahagianya rumah tangga satu karena ada mawaddah naon bu naon ceuk mawaddah ari mawaddah teh naon cinta ari cinta teh naon cek urang Sunda mah bogoh ayeuna Neng Liza sareng Cep Mulyana keur bogoh-bogohna tuh ceuk tingali malaman pertama ayeuna moal aya pasea panganten mah karasa kowe teh jeung ku akang baheula tong boro-boro malaman pertama pasea hayang hitut ge diplastikan hayang kiih ditahan sok ari ayeuna ceuk sok ditahan hareupeun salaki ngahajakeun liwat hareupeun salaki prepet uduh teh kom salaki loba ulin jeung pemasukan hareupeun salaki teh brot salaki teh ngahuleng anjir knalpot bitu sarana ya aja ulah sok lalebay lah oi keur papangantenan mah kuraya keneh bogo aduh lalaki teh meniknya anda setia nanti pamajikan kemana-mana dituyun da usum hujan bisi labuh sereul gedeblug labuh awena teh meuni cacadela meuni mesra meuni manja embis gebis gembis eta cek salaki teh angun-angun gitu aduh teh mun ayeuna mah sereul pamajikan gedebut ragrag walah salaki teh melotot teu neuleuk naik motor sok gerace keur bogoh mah suami komo keur bobogohan awas ya geuleuh neng bobogohan naik motor geus jong ka Bogor tuluh dibonceng teh menikat palawunan da bisi ka bogohna ragrag cenah iyang cenah muntang cing talip leh bici laglag cenah gejele teh mosan sakit enggak bet lah bismillah kawin mah lain kitu mau pamajikan teh bapak jiga mau karung pare boro-boro hati-hati ngahaja ditarikeun ami pamajikan ragrag pamajikan muntang teh lain atoh diamok eungap sia teh ari muntang teh tongana cangkeng ngaborat manget awak sagede drum aduh atuh kudu kana naon muntang ketukang we kana behel eta pantes teh salaki kitu dah teu pantes Pak ka pamajikan meuni pulutot atuh pamajikan teh bingung rek muntang na motor teh akhirna mah nu katuhu kana tak-tak salaki nu kenca kana behel atuh pamajikan teh jiga tekok ieu gedebut teh pamajikan teh raglag lain ditulungan malah salaki melototan kumapok teh cek aing tadi siap tong milu salaki teh geura nyaram teh gugu cenah bedul awas jagalah istri jangan kau sakiti
doanya istri harumnya surgawi. Dengan kesuksesan bapak usaha dalam kerja terselip doa pamajikan nu diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Ulah balaga Pak, pira kadal akang teh geuning sok macul ka sawah batur buburu. Ari balik mun diboboonangan loba tuh pamajikan nu ngadoa. Matak ibu kesempatan salaki usaha teh ulah ka ulin kan itu. Ngariung di imah tetangga, ngariung jeung cek odah. Jeung cek kokom, jeung cek isah. Aya cek titil, aya cek oneng. Diriung dilihat ulu jeung cek kokom segala cek imah, cek esih. Bari araripet kieu tah. Saya berjanji. Bang Emo kece. Awas ya dosa. Hayang barokah ibu rumah tangga, hayang selalu bahagia, sakinah, syukuri, nikmati apapun pamerna ti Gusti, tetap bacakeun alhamdulillah. Salaki mere duit 10.000 sabulan alhamdulillah. Satahun cek salaki teh mamah ieu wayang nanya satahunan 25.000 mahi moal. Mahi beulikeun kana kalender. Antep salaki cenah ngadahar Agustus. Dah banget sama nyai hayang susu naon hese na tinyuh Januari. Nyai bapak hayang ngarokok gerelengkeun Februari. Ingat Neng Liza, adunya matakan wa khairu mata dunia al-mar'atu shalihah. Dunia perhiasan seindah-indah perhiasan dunia adalah wanita soleh. Selalu bersyukur alhamdulillah. Salaki mere duit 1.000 sapoe alhamdulillah. 5.000 saminggu alhamdulillah. Bantuan salaki usaha terbalik-balik ina atau ina kal kausar da salaki na ge can maot teu maot ece jojol innalillahi we atuh cenah kumaha cenah Bu Haji di mah teh sok loba kabingung loba kapusing yeuh solusi usum pangajian rutinan init ngaji usur Pak Kiai ge ubar galau ngaji obat bingung nyeri hate para rusing utuh cinta salaki leungit teangan salaki nah salaki leungit ngaji jeung jemaah teh nyararamung wae atuh teh kita di jalan efek lapar meureun cetos balahar da sami abdi kitu acan ari urang dia punten katuanganna bari samikeun sareng di umur abdi sok naon ibu di dia tuangna beas atawa sangu sangu sanes beas ngan sangu nu didaharku ibu asalna tina piring osok ibu dalahar tina piring teu meunang dahar mana kursi dahar mana karpet mana bujur nyencelena piring oh ngan makanan teh beda-beda cek makanan pokok teh punten abdi gaduh suami urang Madura di Madura mah ternyata makanan pokok teh lain sangu tapi jagong naon Bu sing tarik ari japati japati mah manuk ti baheula ge lain jagong japati jagong yo di dieu mah japati teh meureun jagong teh halali bernya di Maluku Pak Bu makanan pokok geus beda deui lain sangu lain jagong tapi sagu naon Bu jadi di Madura mah makanan pokokna teh sing kompak jagong di Maluku mah sagu makanan pokokna teh ari urang mah naon jelema urang oh berarti pangna teh nyamung wae kita tadi teh ieu nu dihareupan teh remeh hungkul lain jelema padahal cek geus aku sangu kongkorongot ari nu kitu naon eta mah sora ngan sorana sora abdi ucuk geus dua kali bit mah beuki parah ieu kali nyebut hayam yuk aya kembali hiji mawadah ari mawadah teh cin neng ayeuna jeung aa masih ada cinta luar biasa ibu ayeuna geus kolot punten mumpung aya salaki jujur henteu ngabohong bogoh keneh teu ka salaki teu Kang pamajikan teh geus teu bogohkeun paingan biuk pajauh tingali nu bogoh keneh mah Neng Liza jeung Cep Mulyana mung paanggang mung pajauh bapak ayeuna bapak cinta keneh teu ka pamajikan jawaban jelas jujur fakta bukti sok ecuk mun ibu ayeuna geus kolot ngaku bogoh keneh ka salaki wadul emaknya malam Jumat salaki lain dikekepan kalah diplongkeun
ieu teh salaki atawa memedi. Ya Allah, ningali salaki teh alah kalah sare calangap bari eueuh huntu kerek ti luhur ti handap bau. Gusti ningali salaki teh kalah jiga opak bubuk. Oh, begitupun Bapak jujur jawaban benar. Bapak kunaon pangna teu bogoh ka pamajikan. Da pamajikan Bapak teh geus teu geulis deui. Tingali salaki ibu teh geus teu kasep. Mun ayeuna oh tah ieu mangkana. Cep Deden Mulyana. Jang Mulyana ayeuna kasep punten Neng Liza. Jangan melihat cakep mah Cep Mulyana. Tong ningali kasep mah Cep Mulyana. Mun ayeuna Cep Mulyana kasep 40 tahun ke depan Cep Mulyana bakal jiga mangkana. Sama beki kolot salaki teh lain beki kasep kalah beki kasap, betul tuh. Sok salaki oce geus kolot ayeuna kasep atawa kasap. Sami ning oge beki kolot lain beki geulis beki peot, betul. Kok mau tinggali gerak akang malam Jumaah ningali pamajikan hari ibadah hayang tapi ningali pamajikan keung. Ya Allah, iya pamajikan teh kalah jiga kunti kutang pegat talina dipake wae bareto mah meuni alus awakna ditilik ti gigir leungit ditutup ti hareup susu neuh-neuh ayeuna mah Gusti ningali pamajikan susu teh diteu gitu hoyang-hoyang. Puara ieu ningali pamajikan di bawah nangkara kayak kalah juga ceplok nok ya. Di bawah ngarengkol kalah keplok. Dicanak dongkot juga salendro. Dikenyot kalah nyelapna huntu. Mangkana geger teh masuk urat cilok doang. Pugu susu pamajikan. Berarti tong karena kasep tong karena geulis niatan cinta nu abadi nyaeta cinta karena Gusti bukan bahu berbintang bukan leher berdaki atau tinggali mangkana kesini di dadasi mau mapun kayak loba daki yang kudambakan pria yang punya hati. Awas dengarkanlah aki-aki bapak-bapak para pemuda, hargailah perasaan istri. Sabab wanita oleh Allah bukan diciptakan dari tulang kepala. Kewajiban bapak usaha, pamajikan tidak pantas untuk dijadikan kepala rumah tangga. Suami ingat, wanita bukan diciptakan dari tulang pundak, berarti istri bapak tidak pantas untuk dijadikan tulang punggung keluarga. Arin sak musuk-musuk isuk mah usaha. Napakahan pamajikan ti ayeuna. Istri bukan diciptakan dari tulang kaki, berarti pamajikan bapak tidak pantas untuk diinjak-injak. Istri ku Gusti diciptakan dari tulang rusuk yang dekat dengan hati, itu tanda istri bapak harus dijaga hatinya dan dijaga perasaannya. Tepuk tangan untuk ayo. Si eta mah keprok-keprek we hayo. Jika nu teu boga dosa. Bu, usap dada, sadar diri. Ibu boga gelang, ece boga kongkorong, tapi tara usah salaki nu ngesanna. Hormatilah suami. Hidup bapak. Sabab ibu ridho salaki aya ridho na Gusti. Ibu dibenduan ku salaki, Allah oge milu keheul ka istri. Jagalah suami, jangan kau hianati ridhonya suami, ridhonya ilahi. Jagalah suami, jangan kau sakiti marahnya suami, murkanya ilahi. Awas ibu hasil ngaji, mun salaki keur pusing, pamajikan entong rungsing, mending buka kutang jeung samping, asongkeun bujur jeung pingping. Mun salaki hayang nyandung wayahna kudu didukung, teu bisa diembung-embung dan ngora geus melenung. Sallallahu Nabi Muhammad. Aduh, tong gagaba ece. Kecupan istri untuk suami, satu kali mengecup kening suami untuk istri 70 dosa diampuni oleh Allah. Hidup laki. Mata engke balik ngaji aja ciuman tarang salaki. Sekali nyium tarang salaki akur jeung nyium hajar aswad. Sakali nyium hajar aswad 70 dosa dihampura ku Allah nu leutik. Berarti sarua ibu sakali nyium tarang salaki 70 dosa leungit. Datang ka ieu mah ayeuna talian leungeun salaki. Ringkus sukuna golerkeun na kasur.
cicing saya salaki aswan menang 70 dosa leungit komo lamun 2 kali 140 komo lamun 3 kali 210 dosa leungit komo lamun minum nyumra beki erep dosa nah komo salakina hidung tarangna anggap hajar aswan. Sallallahu Nabi Muhammad. Silakan ibu, selamat pulang untuk mencicipi hajar aswad. Aduh ibu nuju aya keneh bogo mah aduh panggilan ge baheula ibu da beda jeung ayeuna nya kapungkur kumaha ibu dipanggil ku salaki ayang ari ayeuna aduh ilung sia teu sopan eta hareupeun anak ilung sia cek ilung teh tah bapak sia atuh anak teh sopan manggil teh nyokap ka bapana bokap terajon wana wakap tuh seperti sepaku manggil teh api ami eta teh setelan mamah papa mun kiai abi umi itu aja sesuaikan jeung saldo gemong bebek bebek aduh ai pegawaian ngenso bebek mau kemana mau macul Nabi Muhammad ge nyontohan ya Humayroh manggil teh kitu Pak ka bojo teh wahai bunga mawarku wahai istriku yang wajahnya putih kemerah-merahan pernah ibu ku salah disebut kitu ada salah ge mikir manya hidung ya Humayroh pamajikan jebrag suku bari hidung rupa ya Humayroh wahai bunga jewer kotoku ari Pak Haji Adel mah sareng Pak Haji Yaya atuh da ATM pinu saldo loba alah ieu mah gaya pantes atuh panggilan papih mamih ge aduh ieu mah papi mau kemana ngalajengkol mi mami mau kemana ngaramek pi alah gareuleuh oh papa setelkeun mama ngan sok aya nyebut bunda tah berarti salakina teh panda gitu tos saya cinta nu kadua mahabbatan lillah cinta karena Allah nu kadua hoyong bahagia rumah tangga modalan ku waroh mah ku kanya sok sing langkungnya amuliana engke ka neng komo tos hamil mah geus teu puguh bentuk mah bapak teh sing nyararaah ulah kalah main di belakang pindah ke lain hati ningali pamajikan pada hamil geus teu puguh bentuk ulah da eta teh ku bapak di kitu-kitu mah eceun nu hamilna bapak nu nyengcelekna eceun ngajurukna ngaheujeuna bapak kapan anu bebetenna ahona karunya Pak tingali pamajikan ruksak nanti ku bapak atuh da keur ngajuru mah lain barang sepele ribuan urat teh pegata Pak bapak mah dihitan sebatas nyeri kitu pamajikan mah taruhan antara hidup dan mati memperjuangkan anak demi keselamatan anak sok cek bidan teh hujan kun mesin bapak setia ge belu ngahejeun 3 kali pamajikan mah borosot anak bapak mah borosot koneng eleh lalaki mah ku awewe teh mata ku sepalaga bapak mesin gede tanah gege anger we meunang keneh awewe aduh bu tinggal itu rek teu capek kumaha teh jadi awewe bikeun geura kali-kali mah teu nu ngalahun teh sina salaki ge datang ka imah budak teh kalah rungsing ceurik pokoknya ibu teh geus tunuh atuh aja teh ieu nen tak engke ge bakal karaos ku neng Lisa kitu dan budak geus rehe lain aja ti brasare da papana ge milu ngagoak atuh teu kabayang mangkana orok jabri teu putih ngagoakan budakna mangkana pan akhirna mah parasmanan we jeung budak teh sabelah ku bapana sabelah ku anakna tapi kahulu susu teh opsen matak sing nyarah bapak kahadenya sok bapak teh budak ayeuna geus kaluar mama alhamdulillah mama lahir kayaan salamet hampura bapak geuning bapak mah tadi ngahejeun teh lain kaluar budak mama nyerinya ngajuru teh geuning bola-bolan getih meuli kitu atuh dari teh nyeri kumaha Pak teu saimbang budak nu kaluar 3 kilo ari nu asup mah 3 on cicing lain jarang mi kahartieun tuh kudu eta awas sing ngarah isukan teh ka pamajikan sok berarti kali Pak budak manu kaluarnya gedenya gondrong nu asup nyeleutiknya gunul aja rek teu pejek kumaha atuh mun keajaiban ti Allah sallallahu ala Nabi Muhammad sallallahu ala Nabi Muhammad ibu sok bapak teh sasaduan bojo teh ulah kalah sarwana ieu mah
pamajikan minta hampura bapakna teh kalah amok ulah kitu Kang bapak hampura sangu teh teu asak ulah kalah molotot atuh urang mah teu asak teu bisa ngejo-ngejo acan ulah kitu bapak teh kudu malik hampura lain mamah nu kuda dihampura minta hampura ka bapak bapak nu kuda minta hampura ka mamah sangu teu asak lain salah mamah salah bapak kurang pangna teu asak gasna seep kurang pangna gasna seep bapak nu teu acan masihan artos ka mamah ka mamah seur gasna betah teu mun kitu Bu osok kitu salah salaki pribadi kene senyara apa tinggal budak keur diwapan perocot budak salaki mah kalah ngamuk keuh budak modal atuh pamajikan teh riweuh leungeun nu katuh ngepol sangu nu kencang ngepol teh budak rek ngahuapkeun sangu rek alungkeun teh pabeuli sangu dialungkeun teh dihuapkeun tinggal milih ibu kahadenya cenye rumah tangga insya Allah Neng Liza Cep Mulyana muntos aya modal waroh mah kayaknya kadeudeuh kaasih kaheman tetep rumah tangga bakal sakinah sare sanajan jeung aki-aki nah itu bapak bakal tetep tumanina tumpak sanajan nini lah inti iriungan pangaosan ayeuna syukuran Bapak Haji Adel sareng Ibu Yayah yakin mulia di payunan Allah Subhanahu wa taala. Aya joget-jogedan teu ayeuna. Tuh, aya hiburan orkestra ya. Melainkan hiji dilebatan ku sedekah mata punten Kang Haji, Ibu teh eta nu diparayun teh ulah kalah diangurkeun paku da eta teh geus disedekahkeun ku Haji Adel. Kajeun hade lah masing dibawa oge dibekal. 2 terus aya pangaosan. 3 aya silaturahmi abdi ge tebih-tebih ti Tasik ti kampung Neglasari Pesantren Al Abror dugi ka dieu ieu teh silaturahmi supaya panjang umur loba dulur dulur engke geus loba dulur balik menang doa saya tidak butuh duit atuh kajeun ayeuna teh dibere duit oge asal balik sami-sami menang amal pohara amplop bapak mau rek mau amplop anger nu dibawa mah lain dunia lain harta komo amplop maot mah urang sadaya nu dibawa eueuh deui iwati amal urang dan nu maotna oge urang lain soleh mun ibu maot mau amal soleh ke soleh maot nu saha nu dibawa pira ku soleh mawa nu kana wadaikan soleh maot mawa nu kana maot mawa nu soleh jadi karena teh bangsat amal itu acak makanan nitip nu boga imah gedong tong sombong nu boga imah jangkung tong adigung hei para pemuda nu boga motor ninja tong balaga geus maot mah teu dibawa naon nu rek dibawa anger amal kahade nu boga imah gedong ge geus maot mah anger dikubur dina jerotan nah dibalikeun deui ku Allah ka asal urang asal diciptakeun tina taneuh jadi ulah salah ibu engke ge urang bakal balik ka imah engke mah dah hirup keneh urang nage maknya kalah rek ngaliang kawas dinyu imah boga kalah rek jiga jangkrik ngaliang mudah-mudahan ibu sinareng bapak nu hadir dina pangosan ayeuna sing bahagia dunia akhirat bil barokah ceu ngiring doa surah Al-Fatihah kanggo Pak Haji Ukay anu tos ngantunkeun tak kitu paku Pak Haji Ukay ngantunkeun paku oge sami itu komo nu di juru itu sabaraha tahun bapak umur oh 60 sapoe deui kapan umur jalmi mah teu lami baina sitin wa sab'in antara 60 jeung 70 bapak 60 tahun sapoe deui neng ayeuna mora keneh tong kajongjonan da maot mah sarua bakal seueur jalmi nu teu udur heula seueur jalmi nu keur jag-jag waringkas geletuk maot dadakan teu udur heula Ustaz Jepri Al-Bukhari ngadadak maot teh ibu maksudna teh teu udur heula alatan kecelakaan aya deui geuning artis anu keur tenar kapungkur Haji Darso nu ngalagu mapai jalan satapak teh teh mangkana geus maot ge teu gering heula ngadadak kunaon maot na ngadadak Darso capieun mapai jalan satapak wae dicarekan Darso tong mapai jalan satapak ngalawan kalah naik kana tanyakan burangrang majarkeun teh cenah rek nyusul ka bogoh jauh teu nepi da kaburu capieun akhirna ngagoler dina amparan sajadah
aya deui gini anu basurip anu ngalagu tak gendong kemana-mana kertenar maut ngadadak capeun mapay jalan satapak ka Jidarso basurip mah capeun ngagaganong we jelema sa Indonesia. Tah bisi ibu ayeuna maot ti payun teu naon nu penting urang husnul khotimah ditampi iman Islam. Bapak Haji Ukay anu parantos ngantunkeun alam dunia emut kapungkur anjeunna teh hoyong ngonang pribados tapi teka leresan kabujeng kapegat Covid. Urang doakeun Pak Haji Ukay nu tos aya di alam barjah mudah-mudahan manten aku Allah ditempatkeun dina raudhatun min riyadil jannah. Oge abdi nada doa keresan pun Bapak ti payun Kang Haji Pak Ustad juga ditu pun Bapak masih kene jag-jag belejag ayeuna tos 2 sasih pun Bapak tos finish tos teu kawarateun ngawuruk murang kali santri. Biasana pun Bapak meskipun hareeng kumaha oge tarawantun ngantunkeun ngawuruk tafsir ba'da magrib sareng hikam ba'da subuh ayeuna mah tos teu kiateun tos aya tanagi sampean kenca sareng katu teh tos teu aya tanagina. Ti doana mudah-mudahan Allah memberikan mukjizat memberikan keajaiban kangge pun Bapak disehatkeun deui sapertos bihara-bihari deui. Abdi 3 bersaudara nu janten putrana di Pasihan Mandar. Abdi nupang agungna Aah nu kadua Beben nu katilu Cecep jadi trio ABC Aah Beben Cecep. Mohon abdi nupang agungna saur pun Bapak nitip apa ka Nyai besok Nyai ece ka Nyai pasantren pajukeun ku kemampuan Nyai mun Nyai boga materi sok pajukeun ku materina. Nitip kanu pun adik kanu kadua Beben pajukeun pasantren hidup gaduh ilmu jangan ngawuruk pajukeun ieu pasantren ku ilmu tong eureun ngawuruk. Pun adi nu katilu margi tebih ngamukim di Banjar. Ecep sok nyebatna Ecep ceceka Cecep teh Ecep anak apa nomor katilu pajukeun ieu pasantren dengan pikiran Ecep deket jeung alumni ngan ditip ka siapapun boro-boro ayeuna ka pamarentah ngaju-ngajukeun proposal ka alumni haram mun barang penta dibere we syukur henteu we ulah nyuhunkeun mawi abdi putra nu pang ageungna teh ibu nguriling kieu teh kerja di kencreng pasantren tos 3 tahun bahkan tos 5 tahun abdi sareng anu di Pangandaran mah teu acan liren ngabangun dugikeun ka ayeuna piduana hasil kieu teh ibu ditapelkeun kanggo pasantren margi gaduh amanat tipun Bapak santri kirang langkung aya 200 jalmi sebagian kecil aya meureun 30% santri yang kurang mampu janten saur pun Bapak urang dahar santri ge ulah lapar urang make santri ulah tataranyang dalam artian kita harus adil antara kiai dan santri sok ayeuna sakemampuhan pajukeun ieu pasantren nitip ibu doa ti sadayana pun Bapak hoyong disehatkeun deui abdi sing tiasa ngemban amanat tipun Bapak sareng tipun biang janten ayeuna pun Bapak tos masrahkeun sagala rupa anak putra anu 3 mudah-mudahan abdi sehat panjang umur ibu oge sami nu ka dieu sing dihapunten dosa da ibu teh pasti laloba dosa komo awewe sok gede hilap lain hitut ai si Bapak. Oke nu terakhir nada doa kanggo pun lanceuk anu masih kene di kota suci Mekah karasan pun lanceuk kamari beres ngabingbing jamaah haji plus nanging teu uih deui ka lemur abdi teu tiasa tepang sareng pun lanceuk sanos ayeuna tos beres hajianana margi anjeunna parare langsung menyambut kedatangan jamaah anu bade ngalaksanakeun ibadah umroh. Insyaallah abdi Agustus nyusul kaping 16 Agustus abdi bade angkat ibadah umroh sareng pun anak anu ngiring teh pun anak anu ngiring teh nu kahiji nu tos nikah tos gaduh putra hiji bisi ibu hoyong ka Pangandaran mah tah budak abdi nu di Pangandaran mah ece budak abdi mah caket ka pantai mata jeung Nyiroro Kidul ge kapi uwa budak abdi mah gitu. Abdi mah di Tasikmalaya di Pondok Pesantren Al Abror Kampung Neglasari Desa Cijulang sadayana yuk urang maoskeun surah Al-Fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pak Haji Adel kali Ibu Haji Ayah mudah-mudahan pengorbanan mantena dina ieu wengi sagala rupi nu dikorbankeun sing janten tabungan amal ibadah silaturahmi tos aya pangaosan nuju urang sodakohna tos
ayakeun ku Pak Haji Adel kali Ibu Yayah. Tujuan anjeunna yakin karena Allah, mudah-mudahan sesuai firman Allah, fasaufa nu'tihi ajron adima, Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Sakitu nu kapihatur kirang langkung dah punten kasadayana, cipeujeeh jalan Cieuring meuli kupat di abonan, peupeujeuh pami marulih ulah ngupat ka awanan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk tidak bubar dulu Ibu. Doa terakhir ke kumaha Bu? Ke Artos ya? Ke Artos. Non tadi ngaosna naon? Budug. Pasti apa juga. Ku kituna acara terakhir nyata doa penutup sakantenan ngintunan sepuhna ti Bapak Haji Adel ge Ibu Hajah Yayah bilusus Ibu Omoh binti Salmasik sareng ti